Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muhammadun sareng ari lapad Muhammad eta alamun ngaran ala nabiyina ka nabi urang sadayana mankulun anu dipinahkeun min ismil maf'ulil fi'li tina isim maf'ulna fi'il al mudha'af fi anu ditikelkeun itu fi'il sumia di ngaranan itu nabiyina bihi ku itu Muhammad bi ilhamin kalawan aya ilham minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala bi anahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta yuksiru karena supaya loba naon hamdul kholqi mujina makhluk lahu ka Kangjeng Nabi likasrotihi solihi karena loba pirang-pirang tingkah na Kangjeng Nabi alhamidati anu dipuji itu hisol kama sapertikeun perkara ruya diriwayatkeun itu ma fisyarin dina sejarahna Kangjeng Nabi anahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta kila dicaritakeun lijadihi ka akina Kangjeng Nabi Abdul Muthalib tegesna Abdul Muthalib wa qad sama sareng nyata ngaranan hu ka Kangjeng Nabi bisa bi'i wiladatihi dina poe katujuh dilahirkeunana Kangjeng Nabi limawati abihi karena maot ramana Kangjeng Nabi qoblaha dina samemehna itu wiladah naon lima karena naon perkara samaeta ngangaranan anjeun ibnaka ka anak lalaki anjeun Muhammadan ku ngaran Muhammad walaisa sareng sanes itu Muhammad eta min asma'i abaika tetep tina pirang-pirang ngaran bapa anjeun wala qaumika sareng lain tingaran kaum anjeun pakola tuluy ngadauh itu Abdul Muthalib rojao tu ngarep-ngarep kami ayyuh mada kana dipuji itu Muhammad fis samai anu tetep di langit wal ardi sareng di bumi wa qad haqqaqa sareng nyata nganyataan wa qad haqqaqa sareng nyata nganyatakeun saha Allahu taala Gusti Allah taala rojaahu kana pangarep-ngarepna itu Abdul Muthalib kama sapertikeun perkara sabako anu geus teu heula itu ma fi ilmihi dina panguningana Gusti Allah wa nabiyyu sareng ari ngaran nabi eta insanun manusa zakarun tur lalaki mimbani adamin anu tetep ti katurunan Nabi Adam salimun tur anu salamet an munfirin tina perkara anu maburkeun tobaan dina watekna wa min dana ati abin sareng tina sifat kahinaan bapa wa khona umin sareng sifat kahinaan inung uhiya anu dipaparin wahyu saha ilaihi itu Kangjeng Nabi bisyar'in kalawan syariat yu'milu anu ngamalkeun itu Nabi bihi kalawan itu syar'in wa illam yu'mar sanajan teu diparentah itu Nabi bitablighihi kana nganepikeunana itu Nabi wa rusulu sareng ari ngaran rasul eta insanun manusa uhiya anu dibere wahyu saha ilaihi itu rasul bisyar'in kalawan syariat wa umiro sareng diparentah itu rusul bitablighihi kana nganepikeunana itu syar'in pakulu rasulin ieu teh upami dina ikna DKI mah teu aya ikna Bayrut fakulu rasulin mangka ari saban-saban rasul eta nabiyun nabi wala aksa sareng teu sabalikna wa ala alihi sareng kakulawargina Kangjeng Nabi wahum sareng ari itu ali alal asohi netepan kaul anu soheh eta mukminun eta mukminu Bani Hasyim pirang-pirang jalma anu iman ti turunan Hasyim wa Bani Muthalibin sareng ti katurunan Muthalib wakila sareng dicaritakeun naon kullu mukminin ari ali eta saban-saban jalma anu iman taqiyin anu takwa
Wakila sareng dicaritakeun ummatuhu ari ali eta umatna Kangjeng Nabi. Wah taro sareng milihu kana itu kil saha jamun golongan ulama minal muhakkikina anu tetep ti ulama ahli tahqiq kabeh. Wal mutolibu sareng ari lapad mutolib eta muftailun wazan muftailun minat tolaba anu tetep tina lapad tolaba. Wasmuhu sareng ari namina itu mutolib eta saybatul hamdi alal asohi netepan kaul anu soheh li anahu karena sanyana itu mutolib eta wulida dilahirkeun itu mutolib wapi roksihi sareng eta tetep dina mastakana itu mutolib saybatun ari huis dohirotun anu dohir itu saybah pi dua bataihi dina dua arahna itu roksi. Wahasimun sareng ari lapad hasimun eta lakobun asma lakob. Wasmuhu sareng ari namina itu hasim eta umaru umar. Wakila sareng dicaritakeun lahu ka itu umar naon hasimun lapad hasim li anak Quraisyan karena sanyana bangsa Quraisy eta asoba keuna hum ka itu Quraisy naon kohtun paila fanaharo tuluy mencit itu Umar bairon kana onta waja'ala sareng ngajadikeun itu Umarhu kana itu bair li kaumihi pikeun kaumna itu Umar marokotan kana jadi angeun wasaridan sareng bubur campur daging. Falidalika mangka karena itu panaharo bairon sumia di ngaranan itu Umar hasiman ku ngaran hasim lihasmihi karena metukan itu Umar al adama kana agungna itu Umar wa ala sohbihi sareng kapirang-pirang sahabat na Kangjeng Nabi wa huwa sareng ari itu sohbi eta jamu sohibin jamakna lapad sohibin wa sohabi sareng ari ngaran sohabi eta man jalma ijtama'a anu narima kumpul itu man mukminan bari iman bin nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hayatihi dina waktos jumenengna Kangjeng Nabi walau saatan wahidatan sanajan kabuktosan itu ijtima eta anu sajam walau lam yarwi sanajan henteu ngariwayatkeun itu man anhu ti Kangjeng Nabi saean kana perkara payadkhulu tuluy kaasup bidzalika dina itu sohbi saha al a'ma jalma anu lolong kabni Umi Maktum sapertikeun Ibnu Umi Maktum wasogiru sareng budak walau goerok mumayizin sanajan kabuktosan itu sogir eta encan hideng kaman sapertikeun budak hanaka anu ngalewekan Kangjeng Nabi huka itu man au wadoa atawa nyimpen Kangjeng Nabi yadahu kana panangana Kangjeng Nabi ala roksihi kana mastakana itu si man wa qauluhu sareng ari dauhan musonib ajma'ina lapad ajma'ina eta ta'kidun jadi taukid wa bi bad'i nushi wallahu alam bisawab.